Abah, ayo na perjalanan bade wih abah tinggal ngagega we abah teh ngesembreng we saja jalan abah tuh sudah tuh tinggalan pemandangan yang paling indah teh yeuh dengan Simorekon ieu abah abah nih kayu anu gede mah kapungkuran kasawahan aya mah tangkal kayu geledegan tinggal di mun Araragung tinggal ku abah ditepak tinggal ayeuna mah gedung tinggi menjulang aya mah komplit gedung ITB gedung Universitas Indonesia Bandung teh bener ieu ITB teh disebut Simorekon teh ieu tinggal Setiabudi ge ini mantap pindah ka dieu ayeuna mah orang berduit bisa beli di dieu udah mahal ge ada penghasilan gede tinggal wargi anu gaduh lihat Setiabudi teh ieu tuh tinggalan ayeuna mah jalan-jalan gulingan dieu tinggal area dia mah masuk ka dieu kuali ke kota khususna ayeuna mah tujuan balareng tujuan para wisata ayeuna mah jadi tempat wisata perumahan mani arenda perumahan kayu rumah ya peringatan masih tuh gedung tinggi anu menjulang teh Simorekon tinggal Simorekon tinggal ayo gedung tinggi menjulang ieu tanaman naon ini endah kieu katinggalan ya tinggal ku abah di video misalkan apa tanaman ieu teh bukan tanaman naon yo waduh ini katinggalan indah aduh ya abah ucapanana ini terus-terusan indah sebentar tinggal warna gedung tinggi menjulang kayak iyo gini aja tinggal itu anu garaduh HP nama di video wae naon oge naon anu sulit wah akal mah beunang bae naon itu bisa diakalan minahkeun gambar oge di HP kan HP biasa tak abah kekelilingan kieu ge abah bisa asupan HP para wargi tok ketinggalan ini YouTubean abah pasti aya abah kekelilingan di dieu nah itu nuhun ka wargi-wargi ka dulu komisi 12 tiasa nongton ieu bah ieu pisan abah biasa video tinggal di rumahan elit ieu dapur jaya dapur akikah bisa rek akikah ka dieu pesen ieu rek akikah pesen ka dieu dapur akikah ngaranna tah ieu mah tamu bisa anu bari akikah ka dieu ka bisul iya ayeuna mah aya perkara sulit bangga kunaon kumpu akal mah beunang wae naon bisa diakalan pinahkeun gambar pindah HP kan HP tiasa tah abah di lembangan kieu bisa aya dina HP kumaha tuh mata tonton tuh ieu abah aya dina HP YouTubean abah Facebookan Instagram aya di TikTokan ge abah jangan we dia bagi bohong pasti aya di HP abah perjalanan baru pulang abah memang panjang anu di ngalakonkeun ku abah teh kurit teh abah mah dah nya ge urang kudu hilir mean deui ka dieu kan hayang ningali we rumahan ini ningali rumahan Simorekon tingali tiap pos aya sapaman perumahan Simorekon teh Sambala Hambita tingali ubah jalan-jalan tingali gedung tingginya menjulang tadi teh aja di depan kita apalan teh sangka orangnya sugan teh kitu orang Allah maaf apa ya mati wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.